Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidi wa habibi rasulillah, sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sadarik-sadarik sadayana anu kalintang dipihormat, wabil khusus kula warga besar Pondok Pesantren At-Taqwa, khusus pangarsa Kiai Haji Irfan Kusyairi anu kalintang dipihormat, para habaib, para dzurriyyah Nabi, hadirin hadirat sadayana, oge teka langkung pangarsa Kiai Haji Syuja'i, pangarsa Abuya Anom, pangarsa Kiai Haji Ahmad Saifullah, oge sadayana kiai-kiai, para asatidz anu kalintang dipihormat. Nada hapunten name teh aya acara heula sababaraha acara. Alhamdulillah kabujeng kenehnya ka dieu. Mudah-mudahan sing janten kaberkahan kanggo urang sadayana. Ari ngaji mah da geus cukup meureun, tadi ge geus ngararajinya. Da dina onangan ge urang mah doa penutup. Dina onangan ge doa penutup. Jadi memang ngadoa ngobrol heula nya. Ngan ngobrolna mudah-mudahan manfaat. Jadi ngobrolna kieu mang nya. Bisi aya nu rek balik sok geura balik. Ulah era nya. Da geus peuting atuh, geus peuting ngusum baliknya. Eta ibu-ibu bilih bade mulih mangga wilujeng sing salamet nya. Jadi ngajina kieu anu jadi kakuatan jelema teh harapan. Anu jadi kakuatan urang sararea teh boga harapan. Di mana jelema leungit harapanana maka leungit kakuatanana. Lamun aya jelema gering Kang, tuluy manehna divonis umurna 3 bulan deui. Kira-kira sumanget moal hirup. Moal. Dek naon aing ubar 3 bulan deui dek paeh mah. Gitu kan? Lamun divonis 3 bulan deui dek maot. Tapi nu gering bakal sumanget neangan ubar. Lamun manehna boga rasa bakal cager. Ngaranna harapan. Tukang dagang di pasar atawa di warung, sanajan teu payu poe eta si eta dagang, isukan pasti dagang deui. Naon sabab pikiranna kieu sugan weh isukan mah payu. Matak isukna dagang deui, isukna dagang deui sabab teu pegat harapanana. Pegat we harapanana, hatina yen dagang deui dipastikeun moal payu. Kira-kira sumanget moal dagang. Moal sumanget dah harapanana pegat. Tah urang teh kikieuan teh ngabangun harapan. Pan ieu teh acara teh halaqah sholawat Jibril. Nu urang maca dina ondangan. Santunan yatim piatu. Terus maneh di dieu nanaonan, wayah kieu can sarare. Nya. Terus ieu panitia nanaonan make lampu, make sagala rupa, lamun teu boga harapan. Santunan anak yatim teh meakeun duit da ngeunah mah nyakuan duit. Nya. Nyakuan duit bawa balik bawa ulin. Ai santunan anak yatim ngaluarkeun duit. Nah jelema bersemangat sabab boga harapan. Naon harapanana di mana menyantuni anak yatim,
Naon harapanana di mana nyaah ka budak yatim? Cek Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Cek Nabi, kami jeung jalma anu nanggung ngurus budak yatim seperti kieu engke di surga. Eta harapanana. Terus maca sholawat Jibril, oge maca sholawat nu lainna ngagungkeun Kangjeng Nabi. Naon sababna? Sabab boga harapan. Naon harapanana? Hayang engke maot dibagjakeun ku Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan teh kitu kudu dibangun harapan eta teh. Dan naon deui atuh lamun teu boga harapan mah? Pan urang sok apalnya geuningan aya awewe, sok apal aya awewe kuat eta rumah tangga jeung salakina, bari salakina pikas sebeleun. Pernah mang urang datang awewe curhat masalah salakina. Ceuk urang kieu, neng dan neng teh geulis keneh, jabang ora keneh, geus we ecakeun we, lalaki loba keneh gitu, nu soleh loba keneh. Beres curhat, setahun kemudian panggih deui gitu, curhat deui masalah salah kina ku urang di bejaan. Apan basa tahun kamari di bejaan ngeusan we atuh. Kumaha jawabanana? Da abdi teh cinta Pak Ustad, sugan we robah. Naon nu ngajadikeun manehna kuat rumah tangga jeung lalaki nu pikas sebeleun? Sabab manehna boga harapan. Salakina robah kalakuanana, salakina tobat, salakina nu teu nyaah jadinya nyaah sabab boga harapan. Ta ieu nu kudu dijaga ku urang. Kitunya sararea ieu dadek neangan naon atuh di alam dunia teh, dek riweuh ngurus ke naon atuh di alam dunia teh. Da dunia mah ayana ge ibarat teu aya. Ayana ibarat teu aya, wujudna dianggap henteu wujud. Gitu dunia mah pan kamari mah di dieu teh eueuhna naon. Ayeuna mah di dieu teh aya panggung, aya tena, aya sound system jeung sajabana. Isukan isuk-isuk di dieu eueuh nanaon. Eueuh jadi aya jadi eueuh. Kitu dunia teh. Nu mimitina eueuh berarti dianggapna eueuh. Nu aya engke bakal eueuh oge dianggapna eueuh. Ayeuna aya tapi engke bakal eueuh dianggapna eta eueuh, ngaranna dunia. Sok harapan naon urang lamun lain karidhoan Allah. Dek ngabangun harapan naon lamun lain karidhoan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek ngabangun harapan naon lamun lain kabagjaan ke di akhirat. Eta nu kudu dijaga ku urang sararea. Urang mah sok poho nya, hirup teh sok poho, sok tara inget kitu kudu kumaha hirup teh, sok tara inget ngajaga harapan eta teh kumaha. Mata ku guru-guru urang, ku kolot-kolot urang diayakeun riungan-riungan zikir, riungan-riungan ilmu, riungan-riungan sholawat. Supaya naon? Supaya urang teu poho, supaya urang inget terus inget karena harapan urang sadayana. Gitunya dulur sadayana. Ieu mah ngingetan bisi poho ku urang dirasa-rasa hirup teh da kitu we hirup mah. Eueuh nu leuwih ti kitu. Dirasa-rasa teh dahar ti mimiti inget kitu. Dahar teh eueuh nu robah. Dahar teh ngahuapkeun sangu kana baham, digayem tuluy diteleg. Aya teh nu aneh tina dahar. Aya nu ganti sugan 2024 melewat irung daharna. Eueuh, dek dahar kabuli, dek dahar bubur, dek dahar sangu koning kitu we. Geus dahar tungguan we lapar deui, geus lapar dahar deui, geus kitu. Dunia mah naon deui awewe teh kitu rasana teh. Rasana awewe teh kitu.
Maneh moal apa ada bujang itu kolot nu apa. Rasana awewe teh kitu we. Gitu. Itu rasana awewe beres hayang deui, hayang beres deui. Rasana nginum kitu. Rasana sare kitu. Naon nu aneh di alam dunia? Eueuh nu aneh di alam dunia kabeh ge biasa. Ta urang sararea teh bakal eueuh di alam dunia teh bakal pinah ke alam akhirat. Ta matak cek Imam Ghazali jelema anu salamet anu bahagia teh jelema anu inget kana akibat tina sagala rupa perkara. Inget weh kana akibat pasti bahagia. Poho weh kana akibat pasti moal bahagia. Nah kumaha contohna? Ai akibat usaha naon? Ai akibat dagang naon? Akibat usaha akibat dagang teh loba duit. Matak jelema eueuh nu eureun dagang. Eueuh nu eureun usaha. Sabab naon? Sabab inget kana akibat. Akibatna teh loba duit. Akibat ngadahar racun naon? Matak eueuh jelema nu wani ngadahar racun sabab akibatna paeh. Kitu hirup mah. Inget karena akibat. Ngarah naon? Ngarah semangat. Pan tadi judulna ulah peungas harapan. Ulah pegat harapan. Judulna gitu. Tadi tadi bejaannya sararea. Tak gitu sing inget karena akibat. Akibat ngilek ti peuting, ngaji, maca shalawat, wiridan teh naon akibatna teh? Supaya gampang dihampura dosa. Beh dituna asup surga. Kitu akibat teh. Ngeunah jongjon jelema lamun inget kana akibat anu alus, akibat anu alus. Sarareanya ulah poho sing daraek zikir ka Allah, sing daraek ibadah ka Allah, sing daraek maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya urang pinangih jeung kabagjaan. Terus ngajina diterangkeun dina Ihya juz katilu babut tawadhu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Itu hadisna au kama qala. Ma zada teu pati-pati nambahan atawa teu nambahan saha Allahu Allah abdan kahiji hamba bi'afwin kusabab ngahampura atawa kusabab gede hampura illa izzan terkecuali Allah nambahan kemuliaan. Kurang dititah milihnya ente umpamana aya jelema ya hiji ngaranna Udin, nu hiji ngaranna Udin, nu hiji ngaranna Asep umpamana. Ya Udin mah gede hampura, Udin mah gede hampura. Asep mah tara ngahampura, gede amek Asep mah tara ngahampura. Kira-kira urang resep ka mana? Resep ka Udin, resep ka Asep? Resep ka Udin. Sabab Udin mah gede hampura. Naon kauntungan jelema gede hampura teh? Kauntungan jelema gede hampura teh nyaeta menang panghampura Allah subhanahu wa ta'ala. Ta urang masuk dibalikeun ku setan teh lamun menta hampura rasana teh hina, lamun menta hampura rasana teh hina, padahal eta teh pikiran setan. Justru nu agung mah jelema anu wani menta hampura. Matak diterangkeun ku ulama kieu terangan aya supaya paham. Jadi kasalahan teh ibarat bangke. Kasalahan teh ibarat bangke. Lamun jelema teu bisa ngahampura kasalahan batur, kamamana si eta mawa bangke. Kamamana mawa bangke.
lamun teu bisa ngahampura kasalahan batur. Contohna kieu, tong jeung batur jeung pamajikan we. Urang inget pamajikan urang boga salah. Inget karena kesalahan pamajikan urang. Kira-kira lamun panggih urang resep apa amek? Lamun panggih jeung pamajikan resep apa amek? Amek. Sabab inget karena kasalahanana. Gitu kan? Lamun deket jeung pamajikan atoh apa mung? Mung. Sabab inget karena kasalahan nana. Pamajikanana eueuh tapi bauna aya. Keur sare inget, keur dicai inget, keur dahar inget, keur ngobrol jeung babaturan inget. Matak jelema anu teu bisa ngahampura kasalahan batur kamamana si eta mawa bangke. Bau weh gitu. Saha weh gitu. Lamun teu bisa ngahampura kasalahan batur. Rudet matak jelema bakal susah lamun inget wae karena kesalahan batur. Susah pasti. Deka dia susah. Deka dia susah. Datang ka dia susah. Da inget wae karena kesalahan batur. Ah gitu. Jelema nu teu bisa ngahampura teh. Rudet hirupna teh. Tapi sawangsulna lamun jelema bisa ngahampura karena kesalahan batur, bebas hatena. Bebas hatena. Boga udud dia, udud orang dipaok ku babaturan, dipaok pan aya barudak mah mau udud babaturan, amak pan, amak tapi kan bahaya lah, meuli dewe udud mah, bebas kan, bebas hati, dek dahar ya ngariung, mana dahareunana, geus beakeun, kaburu dibeakeun ku babaturan, kumaha tuh, nyakeun bae urang mah masak deui, bebas hati. Bebas ngeunah datang ka imah pamajikan teh teu mang masakeun pamajikan teh teu mang nyieunkeun cai kopi kumaha keun bae keun ada pamajikan urang meureun capeun da jelema sarua keun weh dihampura genah hate teh mang kamamana teh genah teh teu mawa bangke kamamana teh teu bau kamamana teh ngeunah weh dah hatena gede hampura lega gitu. Matak mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah mau nambahan ka hiji jalma ku sebab manehna gede hampura kecuali ku Allah ditambahan keagunganana kecuali ditambahan kamulyaanana. Saha jelema nu panggede-gedena hampura teh eueuh deui nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu mengenal Nabi teh maneh mah maca shalawat teh nya kitu lain maca shalawat wungkul alus maca shalawat teh kudu maca shalawat teh ngantaikeun tong maca wungkul sing inget kanu ditujuna saha Kangjeng Nabi turutan akhlakna Nabi teh hiji pribadi anu lautan hampura ngahampura kasakabe anu salah bahkan luar biasa na Kangjeng Nabi kanu rek maehan Nabi ku Nabi dihampura kitu gede hampura ya karugian jelema anu henteu gede hampura karugianana moal meunang panghampura Allah hiji eta kadua namaneh saha menigagah bet Allah ge pangeran lautan hampura ai urang saha make mung ngahampura kasalahan batur kitu nya sararea singgalede hampura matak diterangkeun dina kitab Kifayatul Atqiya ngadawuhkeun gitu Syekh Zainuddin Al-Malebari kumaha dawuhanana li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takunu li saybil unasi aisa wa li saybi nafsika lil unasi badila hayang salamet maneh di dunia cepeng opat perkara ghafrun li jahlil qaumi kudu gede hampura
karena kesalahan batur. Kurang diterapkan mak dicobaan. Alhamdulillah orang dikersakan boga pesantren. Ayah santrina teu siga at-taqwa ya at-taqwa maloba. Urang mangan 43 jelema kemudian kurang lebih. Eta para mualimin stres ngajar santri. Naon nu jadi stres? Santrina kabur wae. Santrina kabur wae. Karek saminggu kabur. Karek sabulan kabur gitu. Ieu stres mualim para pengajar. Ieu kumaha santri kabur wae. Oh, tapi kayak nu bebeja wali muridna. Duh cenah pangaresa ka mualimin. Meuni isin cenah ieu pun anak meuni kabur gitu. Kedah kumaha abdi gitu. Wah riweuh we pokona masalah stres. Bebeja ka urang. Cek urang deh kieu. Aya nu kabur anak saha? Anak batur. Nah sia meuni riweuh. Nyakeun bae. Da lain anak urang. Eta mah anak batur. Keun kabur mah cenah kabur da biasa. Santri kabur mah biasa. Ayeuna mah kieu we supaya maneh teu stres bejakeun ka walina ka bapana. Dibere jatah 1000 kali kabur. Jadi santri di urang mah jatahna 1000 kali kabur. Geus kitu. Jadi maneh teu kudu stres cek aya ka para mualimin. Geus we hampura nu kabur mah. Gitu anguran bisi hayang kabur ongkosan. Anterkeun. Gitu. Cenah bebeja santrina. Aya teh orang tua nu bebeja, mang cenah anak abdi kabur, heuh anterkeun deui we. Anterkeun deui ku kolotna teh. Tulis cenah kali sabaraha kali, kali kedua kali, tulis we. Kedua kali. Anterkeun deui kabur deui tah. Anterkeun deui. Tapi kaeraeun eta kolotna. Geus 5 kali kabur, abdi mah liren we cenah. Murang kali teh heuh pek we. Deuk eureun pek da anak bapa lain anak abdi. Gitu Pak. Dan ngurus santri di tengah Aisyah. Cek saha ngurus santri ngeunah. Ngurus santri teh stres, santri matara bayaran. Heeh. Jadi aya santri yo. Ayanya. Jadi lamun aya pengurusna tanyakeun ka pengurusna, bayaran teh telat santri mah. Ai nyatu ulah telat. Ai nyatu ulah telat, ai bayaran telat. Jabang ngotoran pasantren, ngabala dan sebagainya. Jabah hese dihudangkeun. Tuh. Lamun boga pasantren teu gede hampura stres. Kitu cak hirup kudu gede hampura. Mata kurang mah da bahagia boga pasantren kalem we. Kumaha cenah mah lamun santri teh teu bisa ngaji, har itu nya heueuh atuh da molor wae. Bila kudu molor wae bisa ngajinya. Di mana wali santri nanyakeun naha putra abdi teu pinter ngaos, kali tanyakeun ku sia ka budakna, sia sok ngaji tara. Gampang. Jadi urang mah lieur budak ngadon molor balik kudu pinter pan ge elo teh. Ngari teu. Mata urang mah tara stres-stres. Ki kumaha cenah lamun ieu naroskeun pangarsa teu bisa ngaji, bejakeun ka bapana. Budak bapa mah tara ngaji molor wae. Jadi teu bisa ngaji gitu. Kumaha cenah pangarsa lamun naroskeun cenah engke teh di dieu teh kudu ngaos teh santri teh jadi teu saleh, heuh bejakeun. Dari dieu mah lain tempat hidayah. Hidayah mah nu Gusti di dieu mah tempat ngaji teuing saleh teuing teu. Terakhir sakira-kira rudet tong masantrenkeun di aing ku sia we wurukan gitu. Beres kan? Beres da gede hampura geus hirup marudet-rudet teh kayak manehna yang nganaon. Hirup teh meni rariweuh. Jelema mah hirup teh rariweuh, hayang keren. Naon keren, ngeunahna keren naon. Hayang gaya, sia ngeunahna gaya naon. Eueuh ngeunahna gaya teh riweuh. Hayang naon deui? Riweuh jelema mah teu ngarti. Ngukut rudet, ngukut riweuh. Cing kukut mah gede hampura, kukut. Ngeunah gede hampura. Gede hampura mengeunah gitu. Bade kieu urang pan datang telat ka dieu gitu. Lamun ku panitia teu di hampura da teu geunaheun panitia. Cek panitia kieu. Goblok ajengan teh jam 12 can datang ku aing. Oke amak-amakan kan panitia kan. Pasti rudet sabab jam 12 can
Coba lamun panitia gede hampura, oh meureun riweuheun, meureun boga acara, keun we keun bae urang tungguan, geunaheun kan? Geunaheun akibat gede hampura. Gitu, matak sing gede hampura, komo kanu bodoh mah. Komo kanu dan nu bodoh mah salah wae. Nu bodoh mah salah wae sia nu bodoh mah, dibere duit salah, jadi dibere duit salah. Ieu keur jajan 20.000 gitu. Ngamak dibere duit. Jadi dibere duit goblok lanceuk aing mah tuh. Dibere duit salah, jadi dibere duit ngaranna anu bodoh. Nu bodoh teh kitu. Wurukan ku urang teh salah amak-amakan, diwurukan teh punung. Diantep salah deui. Itu pan riweuh kan? Diwurukan salah, da amak-amakan punung nyeri hate, teu diwurukan oge salah jadina jelema belegu ke dieu babelet gitu Pak. Kudu kumaha tuh nyawurukan weh keun bae urangna sing gede ngeunah hirup gede hampura nya ngeunah teh ngeunah matak tong rarudet nya balik ti dieu teh ieu teh pan halaqah sholawat Jibril kudu netes Rasulullah teh akhlakna dina diri urang itu hiji talamun hayang salamet di dunia hartina hayang bahagia ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala maneh ulah bodoh maneh ulah hampuraeun batur terusna kumaha wa takunu lisaibil unasi aisa maneh ulah gede harapan atawa kudu putus asa tina pamere batur ulah ngarep pamere batur ta eta nu matak rudet teh matak nyeri hate teh hayang disubsidi weh gitu. Riweuh unggal poe neangan subsidi, neangan nu gratisan. Nya riweuh sia teh lamun nyoh HP neangan kuota gratis gitu Pak. Gitu. Neangan subsidi gitu Pak. Neangan pokona mah gitu. Gitu teh bakal riweuh sabab hirupna teh nungguan dibere. Gitu wa takunu lisaibil unasi aisa wa lisaibi nafsika lil unasi badila tapi maneh kudu barahan kudu daek barang bereka batur tadi mana opat eta kacepeng hirup urang di alam dunia pasti bahagia jeung pasti kabawa engke di akhirat tah kitu nya singgala de hampura ayeuna balik ka imah ka pamajikan nu boga pamajikan nu teu boga pamajikan gitu ka emak jeung ka bapa menta hampura nya menta hampura ka kolot urang teh loba dosa loba salah gitu oge awewe di luar ceu teh nya menta hampura ka salaki nya singgala de hampura tepikeun ka minggu ieu urang lieur aya tiluan nu curhat loba anu curhat manganu inget tilu hiji curhat teh lalaki ieu mah curhat dek cerai jeung pamajikanana wah cenah abdi Pak Ustad bingung dek cerai we pamajikan abdi teh wah pokona mah beak we ngagoreng pamajikan nu kadua geus cerai jeung salakina kedah kumaha nu katilu mah ribut jeung indung bapana da jawaban mah hiji atuh ku urang dikiekeun kabeh ge ai maneh garelo atuh ceuk urang teh nah cenah make kitu Pak Ustad di mana aya jelema nu sampurna di mana cing sok pangneangankeun jelema anu sampurna da jelema mauh nu sampurna lamun maneh kudu pasea tuluy cerai pasea kudu tuluy cerai maneh kudu sabaraha puluh kali kawin pan riweuh meureun nya nyakeun bae pasea mah pasea we ngan teu kudu make cerai bener teu ai hayang mah pasea sok pasea geus beres pasea silih hampura gitu Pak hayang mah ributnya ribut we ge geus ribut silih hampura kitu meureun da kudu cerai kawin mah da lieur atuh jelema ayeuna tah jelema mah saeutik cerai seetik cerai hai maneh dasar sarua maneh gitu sampurna tuh nya
Da lalaki gitu sampun atuh sing gede hampura. Di mana pamajikan goreng adat mejeuna we atuh. Da sakola teu pati luhur pan. Masantren henteu bener. Salat belang betong ngaji tara mejeuna teh jadi juriga tuh. Lek bager kumaha coba jelema teu dididik, jelema teu dididik ku maneh, ku inung bapana, ku agama, hayang soleh pan lieur teh. Pan pamajikan maneh teh ditiung henteu li. Masantren henteu, heuh. Dididik nya mejeuna we jeprut oge atuh. Sing sadar maneh teh. Ane teh ceu awewe di tukang lamun ece teteh boga salaki rada edan nya mejeuna we naon mejeuna ngajedog di gang gaul jeung tukang ngagitar jeung tukang catur heuh masantren henteu sakola henteu wawuh jeung ajengan dek soleh ti mana coba. Jadi urang mah sok linglung sok nuntut jelema bager tapi dididik bager henteu, nuntut jelema soleh dididik soleh henteu. Dan masing anak ajengan gitu dididik mal bener. Anak ajengan tong diwurukan sok mau bisaeun moal bisaeun lamun teu diwurukan. Da jelema bisa teh karena diajar. Jelema bager ge karena diajar bager. Jadi urang mah kalakuan teu areling gitu meujeun atuh da teu diaralajar. Meujeunna teu soleh teh meujeunna urang mah pas da tara diajar soleh. Mata lamun hayang soleh kudu diajar soleh. Mata eueuh deui jampena teh kecuali gede hampura. Terus we diajar ngomea diri urang gitu. Cek nabi teh agung we mulia we. Mata urang mah rada dipikir resep ku jelema teh. Urang mah lain gumede. Da urang mah gede hampura. Urang mah gitu. Gede hampura aya nu bika sebeleun heukeun bae gitu. Aya nu heukeun baekeun gitu. Aya nu kitu geus kumaha maneh we gitu. Setara didengekeun balik we. Cak urang mah montok da tara begah gitu. Da urang mah gede hampura. Urang mah molor tibra ada hargeuna kumaha maneh we. Gitu bebas. Da urang gede amak mah aing mun stroke mun darah tinggi gitu. Da percuma gitu. Tak turina kumaha hadisnya cek Nabi wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Teu pati-pati jelema ngarendahkeun hatena di hadapan Allah kecuali Allah ngangkat derajat eta jalma. Hartina teu gumede. Hartina teu gumede, teu polontong. Cek Imam Ghazali mah kieu we supaya gampang. Ponok Imam Ghazali mah. Jelema beunghar yo. Biasana beunghar pan sok ngajago. Biasana nu loba duit mah sok gumede. Urang nanya, si eta beunghar moal lamun teu hirup. Si eta loba duit moal lamun teu hirup. Moal ai hirup menang nyieun saha? Menang nyieun pangeran Allah. Beres kan? Beres. Jelema pinter pan aya ajengan polontong loba pan. Ajengan polontong teh loba sih teh nu rumasa pinter teh dengan nu sok loba teh urang ya apal gitu Pak itu kurang ditanya eta ajengan pinter mah lamun teu hirup moal hebat mah lamun teu hirup moal nu nyieun hirup saha Allah beres kitu Imam Ghazali anggeus nya bener gitu ayo awewe gulis mah pan sok gumelis dengan nya nu geulis mah sok sok loba gaya nu geulis mah. Si eta geulis mah lamun teu hirup. Moal kitu manfaat geulis teh mah lamun paeh. Moal nu nyieun hirup saha? Geus beres. Si rodet teuing hirup teh. Teu kudu rodet hirup. Kitu cek Ihya mah. Cek Ihya mah kitu. Kasep pamere pangeran, beunghar pamere pangeran, ilmu pamere pangeran. Punten sanes ngahina sanes ieu at-taqwa sakieu lega nanya. Ajengan Irfan da maut mah teu dibawa kabeh teu dibawa bujang bangunan sertifikat lagi moal sih mal dibawa maut moal nu dibawa maut mah kahadeanana we amal solehna
gitu. Matak tong ngajarago jadi jelema teh. Matak dina ihya mah aya ungkapan kieu mang ungkapan heureuy dina ihya mah. Bisi maneh dek ngajago ayeuna. Ayeuna di alam dunia. Naon gitu? Eueuh dongeng malaikat eleh euy. Jeung eueuh dongeng gelut jeung malaikat. Sia geus modar mah moal bisa nanaon sia. Eueuh geus modar mah eueuh jago eueuh. Dikubur geus modar. Jeger mana ge. Tak bisa rek palolontong mah ayeuna we mumpung hirup. Ngarti teh? Heueuh teh geus sing tawadhu teh rendah hate. Ngan ku urang Sunda mah sok disebutkeun rendah diri. Maksudna mah teu ngarasa mulia. Teu ngarasa mulia henteu. Da urang ge ajengan teh cek maneh atuh. Maneh teh ngahormat urang teh karena maneh nyangka urang teh soleh sakitu. Dalamun maneh nyaho edana urang teh moal ngonang moal. Ngarti teu? Da aing teh soleh henteu ngan pedah maneh teu apal gitu. Pedah maneh teu apal, maneh teh alus sangka jadi we ngonang urang. Itu. Da aing mah jadi onang ge cara riweuh gitu Pak. Teu aing teu riweuh gitu Pak. Kalem we gitu. Kudu riweuh segala rupa. Itu hirup mah. Ngeunah mang hirup teh. Sadar diri ngaranna teh urang teh jelema geus tong garumede lamun bodoh ngaji, lamun teu bisa diajar, lamun salah omean kitu hirup mah kurang tamahan leuwih kurangan heug sing soleh. Da jadi jelema soleh mah pasti bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Balikan deui hadisna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Gitunya takwa Allah diangkat derajatna di sisi Allah, di mana jelema eta tawadhu di hadapan Allah, hartina henteu gumede nya gitu. Dulur sadayana da ngaji mah moal angeus 2-3 jam, bahkan 3-5 tahun ge moal beresnya. Ieu mah nyumangetan we ka sararea ulah poho harapan, ulah pegat harapannya. Harapan urang teh Allah, harapan orang di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun riungan urang sadayana wengi ieu, riungan anu dipikari Allah ku anjeunna. Mudah-mudahan sing janten sababiah panghampura dosa-dosa urang sadayana, dosa guru-guru ibu rama urang sadayana. Mudah-mudahan sing janten wasilah dikabulna, diijabahna doa-doa urang sadayana. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan ziwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Hapunten pisan kasadayananya sagala rupina oge hapunten ka para panitia abdi telat oge abdi moal tuang moal ngopi heula nya rek tuluy balik hayang sare hampura bek we maneh we nu dahar mah nya gitu ngaropi nama sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.